Pemirsa ketingali ku lampu cempor eta baju nyai baju kiwarasa teh teu mangrupa baju kitu teh mah saep ku darah pemirsa. Kang Warsa, kunaon ancit teh Kang? Emut Kang Warsa. Kang Warsa, Kang. Kang Warsa, emut Kang. Pemirsa ketingali nyawa teh bangun ku nyerian kitu teh mah teu tega ningali kiwarasa pemirsa. Kang Warsa, emut Kang. Emut Kang Warsa. Pemirsa nyawa teh teu tegaeun ningali lanceukna kiwarasa anu ngeun hiji lah kitu pemirsa nyawa teh. Pemirsa daya dupi nyawa teh nyepang pigelang leungeun kencana kiwarasa karaos ku nyiwawat jalan darahna teh normal keneh pemirsa. Ketingali nyiwa teh gula giru ka dapur niruneuseun dina hau maksudna mah. Ngadonna heureuk cai gancangna carita eta kiwarasa teh dikumbahan nya pemirsa ku nyawa teh. Katingali tatuna nya make cai pemirsa daya dupi nyawa teh bangun nu nyaeun pisan ka kiwarasa teh. Kang Warsa, emut Kang. Ieu wawat Kang Warsa. Kang Warsa. Emut Kang. Kitu pemirsa nyawa teh. Pemirsa daya dupi nini sarina sareng Anggara kahudangkeun ku nyiwawat langsung ka pertengahan neangkeun kiwarasa anu ngagoler di pertengahan pemirsa. Pemirsa daya dupi nini sarina teh cukup lumayan pangalamanna. Anjeunna netelkeun leungeunna kana badanna kiwarasa. Katingali kiwarasa ngagerejet nya maskuna mangrejet barijeng ngulisik. Hampurakeun Nyai. Kitu pemirsa kiwarasa. Katingali kiwarasa puringisan nahanan ka nyeri nu ngagalaksa kana badanna pemirsa. Nyai, kata bacuna urang ubaran. Ubaran Nyai. Takun ini bae. Nya maksudna mah ke di ubaran ngala urang ubarna Nyai. Kitu pemirsa cek nini sarina teh. Nya teuing kiwarasa. Pemirsa daya harita teh waktu tos carang-cang tihang nini sarina Daud ngalaandang daunan pikeun ubarna kiwarasa. Pemirsa parantosna dilandongan kiwarasa rati karos nyeri teuing. Anjeunna tiasa nyarios barejeng pokna teh kieu. Nyai wawa
Nini, mana Anggara? Kang Warsa. Ya abdi Kang. Emut Kang Warsa. Kitu pamirasa cek nyiwa teh. Kang Warsa. Ya abdi Kang. Aya naon akang ti Kang Warsa. Ya abdi wawat Kang emut salira ti Kang. Kitu pamirasa cek nyiwa teh. Bagunu sedih pisan pamirasa. Iya Jang Warasa. Iya kula Jang Warasa. Kitu pamirasa cek Nini Sarinah teh. Pamirasa di kiwarasa teh ngomongna pepegatnya pegat-pegat baru reteret siga anu tiangan. Kasep Anggara kadieu Jang. Kadieu Jang Anggara. Amang rek nyarios Jang. Pamirasa Anggara neangkeun ka kiwarasa bari nyarios kieu. Balik pikerasa naon Mang? Mamang singgerak cager Mang. Uing masuk sedih ningali Mamang teh karunya uing makana Mamang. Kitu pamirasa cek Anggara teh. Ketingali pamirasa kiwarasa ngusapan sirahna Anggara siga anu dedeh nakaranan pamirasa kiwarasa teh. Jang Anggara. Mamang rek nyarios Jang. Kupingkeun Kasep. Hati-hati. Ki betet sareng Ki Baraja Jang. Eta barudak dua teh. Lu ngabinasakeun Bapak Ujang sareng Ibu Ujang. Kitu Kasep Anggara. Pabiarsa kitu cek kiwarasa teh bari pegat-pegat nyariosna teh. Kasep Jang Anggara. Eta barudak dua teh anak puan Kiranggala anu telenges Jang. Sok nyulikeun awewe Jang Anggara. Kadieu Kasep mamangnya kana Ujang. Kitu pamirasa cek kiwarasa bari pegat-pegat nyariosna teh. Pamirasa Anggara kaget beri jeung unggut-unggutan. Sami Nini Sarina sareng nyiwawat siga anu nya kaget pisan pamirasa. Sami Jang. Sami Ibu Ujang. Sareng Bapak Ujang dibinasa kuki Ranggala Jang. pabiarsa. Ketingali kiwarasa reng hapranjug. Pamirsa sadaya, ketingali raut rarayna Anggara sok sanajan beri jeung masih alit ngemu kasedih nalang sak bari jeung amarah kitu pamirsa Anggara teh.
Kitu kasep pepejah ti mamang sing ati-ati ngajaga diri kasep loba jalma anu hayang ngilakakeun ka ujang. Kitu babiarasa ceuk kiwarasa. Kasep mamang arek ngomong deui jang. Eta nu ngaran jang anu ngaran Kiranggala. Anu ngaran Kiranggala awas hati-hati jang. Kitu pabiarasa ceuk kiwarasa. Bari jeung anjeunna nahanan ka nyeri pamiarasa kiwarasa nyambung deui omonganna teh. Hati-hati kasep pepejah ti mamang Anggara. Katingali kiwarasa teh bari rek hapranjung pamiarasa bangun nyeri pisan kitu teh mah nya tatu ku bedog nya kadula si batot sareng nya ki Ocit pamiarasa anak buahna nya. Pamirsa sadaya kiwarasa teh nyarios deui. Mamang ngadoakeun ka ujang kasep sing jadi jalma anu berguna pikeun tulung-tinulungan ka sesama manusia nya ka sesama makhluk anu ngabutuhkeun jang. Pamirsa sadaya kiwarasa bari pagat-pagat nyariosna teh. Sanes Anggara wae anu nguping nya ngupingan teh. Sami nyiwawat sareng Nini Sarinah oge ngupingkeun cariosana kiwarasa anu pagat-pagat pamirsa. Celengkeung pamirsa Anggara teh ngawalon. Mohon mamang uing bakal nurut kana ceritaan mamang. Ya mamang mah bager ka uing mamang. Kitu pamirsa ceuk Anggara teh. Mamang ulah nu ninggalkeun uing mamang atuh uing jeung saha mamang lamun teu aya mamang. Kitu pamirsa ceuk Anggara. Sok sanos anjeunna bari jeung murang kali katingali dina juru panonna rembai ku Cipanon kitu teh mah sedih pamirsa nyeri kiwarasa anu tos ngebelaan anjeunna. Pamirsa sadaya saur nyiwati Mairan. Mohon Kang Warsa tong ninggalkeun wawat Kang. Wawat sareng saha Kang Warsa? Kang Warsa, wawat sareng saha Kang? Kitu pamirsa ceuk nyiwawat. Perih alabatan maut hinis budawang alabatan maut pedang nyiwat.
Warasa singkiat Kang. Singkiat Kang Warasa. Singkiat emut Kang kawawat wap sereng sah Kang Warasa. Munggaduh lancek Kang Warasa nyalira Kang. Emut atuh Kang Warasa. Pamirasa saur nyewawat juuh ku Cipanon bari jeung usapan sirahna Ki Warasa. Muhun Jang Warasa, sing kuat wae Jang. Sing kuat Jang Warasa. Kitu pamirasa saur ini sarinah oge. Pamirasa sadaya Ki Warasa nyereos deui. Nyai Nini Anggara kula teu kuat Nyai. Hampura kula Nyai. Jang Anggara Nini Sarina hampura kula. Kitu pamirasa Ki Warasa. Pamirasa sadaya nyiwawat teh gaeunnya ningali lanceukna Ki Warasa anu nyariosna teh pegat-pegat. Kang Warasa Kang. Kang Warasa. Tong ninggalkeun wawat Kang. Kang Warasa emut Kang. Kang Warasa emut Kang. Singkiat Kang. Ketinggali pamirasa nyewa teh kisalah kitu lain. Anjeunna ditegaeun ningali lanceukna Ki Warasa anu luar biasa nahan kanyerina teh pamirasa sadaya. Pamirasa sadaya nyewawat ngarangkulan Ki Warasa bari jeung dihujanan ku Cipanon pamirasa. Bener-bener langsa nu teu aya di kieuna. Hate nyewat perih alabatan maut tinis gudawang, alabatan maut pedang kitu pamirasa eta nyewat teh. Pamirasa sadaya Ki Warasa nyeros barjeng haros-hos pegat-pegat. Nyai adi akang sing sabar. Nini Sarina kasip Jang Anggara. Kula minta hampura kula arek mulang kasip. Kasip Anggara tegakeun kabeneran. Tumpes kadoliman Jang. Pamirasa sadaya selengkeung Anggara nyiros. Mohon Mamang kuing. Ke dibalas anu jat kana Mamang. Uing moal poho ka Mamang. Kitu pamirasa cek Anggara. Katingali bari murup ku Cipanon. Pamirasa sadaya sok sanaos Anggara masih keneh bolon. Kitu teh mah sedih nalangsa ningali Ki Warasa. Katingali Anggara teh ngusapan Cipanon juru panonna.
Hampura Nyai. Hampura Nyai. Pamirsa dupi kiwarasa teh anu ngahembuskeun napasna anu terakhir. Hampura Nyai. Les pamirsa sadaya kiwarasa teh pulih ka jati pulang ka asal. Kitu pamirsa kiwarasa teh. Pamirsa sadaya nyewat sareng nisani sareng Anggara sedih teh dikieuna. Teu sangka umur manusia teu aya nu terang. Ceh keneh kiwarasa ngobrol panjang lebar terus nulungan nisarina sareng Anggara. Teu sangka bari jeung teu nyangka pamirsa kiwarasa ninggalkeun ti payun. Pamirsa sadaya sok sanos barjeng miskin susah kiwarasa. Anjeunna parantos nembongkeun kahadian ka sesama manusia. Barjeng susah miskin tapi hate mah kaya, jembar manahna kiwarasa teh. Dek tulung-tulung ka sesama manusia kitu pamirsa teh kiwarasa teh. Pamirsa sadaya nu akhirna kiwarasa dipulasarasa ku mamistina. Pamirsa teu kacatur tina dinten datang minggu, tina minggu datang bulan. Di kejadian harita teh tos hampir 4 bulan pamirsa. Pamirsa daya kacatur nyaeta Ki Ocid, si Barda sareng si Betot nuju uplak ngobrol dina babalean di payunan rompokna Ki Ocid pamirsa. Pamirsa sadaya di antara tiluan nya tilu jalmi teh Poki Ocid muka caritaanana. Lain euy, Barda Betot. Dewek asa kaingetan euy. Eta nya kiwarsa maksudna mah. Pangrasa dewek mah euy boga dulur. Teuing di mana tah euy? Coba ingetkeun tah Betot. Gitu pamirsa ceki Ocid. Lain euy, eta kiwarsa teh teu aya tah jeung nonjok tah nojos panon anak dewek si Caheum Anggara tah jeung nini sarina sugan ilaing duan nyaho euy.
Di mana tah? Sugan tah badayana tah nya balina ki warsa. Ari sabab dewek curiga euy. Eta kasih gejul teh tah. Kitu pambiarasa ceki Ocid. Kurang ajar teh si Anggara teh. Dewek curiga pasti teh si Anggara dititipkeun tadi nu badayana. Teuing di bala teh Silitik mun kusaling betot. Kitu pambiarasa ceki Ocid teh. Pambiarasa daya si Barda sareng si Bet Mairan. Bener Kang, sigala dititipkeun tah boga barayat si warsat tah. Ting di mana tah pangrasa mah di aya barayana nya di lembur pabuaran Kang. Nya mangka oge ku sering silidik euy. Nya Kang siap. Siap Kang. Silidik kurang nya Barda. Pambiarasa eta si Betut Mairan. Ketinggali pabiarasa si Barda sareng si Betut kerung bari jeung mikir. Anu pangheula nembalana teh si Barda. Oh. Nya Kang, asa kaingetan. Lamun teu salah mah eta ki warasa teh Kang. Gaduh dulur awewe di lembur pabuaran. Nya bener Kang. Kitu pamiarasa cek si Barda. Pambiarasa si Betut Mairan. Nya Kang Ocid. Bagus nama orang silidik Kang. Hayu Barda. Urang lumampah pasrahkeun tanu kitu mah Kang ka uing tah. Kurang ngajar ki si warsat teh tah. Kitu pambiarasa eta ceki Betot. Ketinggal itu si Betut teh pambiarasa sombong pisan siga hayang kapake ku Ki Ocid pambiarasa. Pambiarasa Ki Ocid manehna teh nyarios deui. Ya euy ari dewek mah masarakeun kasaling Barda sareng si Betut teh atur bae euy. Sebab dewek lamun lumampah dewek di dieu ge dewek boga keperluan nu sajana euy. Kitu pambiarasa cik Ocid. Kitu pambiarasa si Ocid netep ka barudak kedua nya eta si Barda sareng si Betot. Bari jeung nyarios kieu deui. Nya euy Betot. Barda kula masrahkeun ka maraneh euy. Ditempas ku si Betot. Nya Kang. Tenang bae Kang mah. Nya beres bae Kang. Kitu pambiarasa cek si Betot si Barda Mairan. Bener Kang, pokoknya mah pasrahkeun bae mah ka kami duaan. Kitu pambiarasa cek si Barda. Betot. Ira urang lupa euy. Pambiarasa si Betut ngawalon. Leuwih cepet leuwih bagus. Mun bisa mah ayeuna bae atuh Barda. Kitu pambiarasa si Betut teh siap anjeunna teh. Ketinggali si Betut bari ngagilirikeun bedogna nya dina cangking pambiarasa aksi pisan katinggalina teh si Betut. Pambiarasa kitu si obrolan Ki Ocid si Barda sareng si Betut teh. Nu akhirna si Betut sareng si Barda pamitan ka Ki Ocid. Pok si Barda nyarios. Kang Ocid, kami ada lumampah ayeuna Kang. Mohon Kang.
pamirsa di walungku ocid Nya tuh euy. pamirsa nu akhirna dua anak lumampah arek neangan nini sarina sereng anggara kalembur pabuaran kitu pamirsa. Pamirsa sadaya kacatur kahirupanana nyewawat ini sarina sereng anggara pamirsa sadaya. Kacatur nupi di sarina nyeni sarina teh nyewawat sereng anggara sok sagawe-gawe sakapeung aya nu nyuhunkeun tamba atanapi ubara pamirsa kan ini sarina atanapi landong pamirsa. Da memang ini sarina teh cukup lumayan na bidang ubar-ubaranana pamirsa. Pamirsa ini sarina nyarios ka anggara. Sujang anggara. Kudu nyaho jang kana ubar-ubaran. Tina dangdaunan sareng tutuhan ujang. Kitu pamirsa cek ini sarina bari hauros bisa nyarios maklum tesepuh kitu teh mah. Diwalon ku anggara Nya nini uing gek hayang nyaho teh kana ubar-ubaran pikeun ngubaran batur. Nya sugan nulungan batur nini. kitu pamirsa cek anggara katingali ini sarina teh mesem. Kitu pamirsa urang anggara teh ari ini sarina anjeunna paham jeung ngerti anggara teh budak bager walasan sareng asihan kapapada. Pasti sujang. Kunini diajaran dina ubar-ubaran ujang. Kitu pamirsa cek ini sarina teh. Ari sabab nini tos kolot ujang. Neuk saha anu neroskeun pangalaman nini. Kitu pamirsa katingali anggara unggut-unggutan. Ketingali nyiwat oge anjeunna bangun reueus pisan ningali anggara teh bari pok nyarios kieu. Oh, muhun kasep. Sing biasa kana ubar-ubaran kasep. Kitu pamirsa cek nyiwawat. Pamirsa sadaya tambah lila tambah nyaah nyanyaaheun pisan nyiwawat teh ka anggara. Kitu teh mah anggara teh bisa nitipkeun diri nyang sangkeun badan. Pamirsa nyiwat teh ngagantos kieu. Kasep anggara. Sabenerna mah anggara. Anggara teh tetep anjeun teh jang. Kerep tekep teh anjeun teh jang. Anjeun teh bager deui. Duh nyaah kana nasibna anggara teh. Kitu pamirsa cek nyiwawat.
pamirasa Anggara ngawalona teh. Mohon kasep jang Anggara sing bager anjeun teh jang ku bibi didoakeun sing jadi jalma anu berguna pikeun tulung-tulungan ka sesama manusia jang. Kitu pamirasa Surnyiwawa teh anjeunna nyaaheun simpati kana nasibna Anggara. Nya kitu teh mah Nyiwawa teh randa ditinggalkeun maotnya ku salakina. Kaleresan Nyiwawa teh teu gaduh murang kali. Nu mawi nyaaheun pisan kana Anggara teh pamirasa eta Nyiwat. Pamirasa ka kuping Anggara teh nyerios. Hatur nuhun bibi geus karunya ka uing bibetik bibi. Uing nek nurut kana bibi. Kitu pamirasa cek Anggara. Atuh puguh Nyiwa teh kaget pisan. Kitu teh mah nuju ngahulang ngalamun asa kagebah pisan pamirasa. Pok Anggara teh nyarios. Bibi kunaon ngalamun bae bibi. Kunaon bibi teh ngalamun bae bibi. Bibi teh arek ka mana uing rek milu bibi. Kunaon siga sedih kitu bibi teh. Kitu pamirasa cek Anggara. Pamirasa kitu cek Anggara bari ningalikeun kana penteuna Nyiwawat. Da memang nya pamirasa katingali na juru-juru panonna Nyiwawat remes ku Cipanon. Pamirasa daya Nyiwa teh nembalan kieu pamirasa. Oh, dinaon-naon ujang. Pamirasa Nyiwa teh bari ngusutannya Cipanonna. Pamirasa sadaya Nyiwa teh nyerios deui. Oh, bibi mah arek ka sawah ujang. Uing rek milu bibi. Sugan aya manuk. Oh, atuh mangga ujang. Ngiring sareng bibi. Kitu pamirasa cek Nyiwawa teh. Pamirasa daya dupi nini sarina nu tadi cicing bae mairan. Oh, mohon nyai. Nini arek milus. Sekalian ini teh sukara resel nyai. Oh, mangga atuh nini. Pamirasa Nyiwat pintas pisan nembalana teh. Pamirasa daya nu akhirna tiluanana lumampah rek ka sawah bari jeung nyoren kaneron pamirasa katingali tualanana mapai-mapai tutugan sawah. Mapai-mapai pategalan pangangonan. Ari Anggara siga anu resepeun pisan pamirasa katingali bar berna manuk puyuh. Sakapeung Anggara teh newakan simut badungkluk. Hei, Nini. Nini ieu simet teh lumayan Nini. Simet keur dibeulem Nini. Pamirasa katingali nini sarina sareng Nyiwawa teh mesem ningalikeun Anggara sigana teh bangun nu resepeun pisan pamirasa.
abong kena di pasawahan pamirsa eta manuk teh seueur pisan di antarana nya manuk ruwokok, manuk blakok sareng bango barbar atuh puguh anggara teh ningalikeun eta manuk. Maklum masih keneh bolon resepeun pisan eta kana manuk teh pamirsa. Pamirsa sadaya satrasna tiluanana nya tiluanana teh mapai tegalan nya pagel tegalan eurih ka kuping anggara teh nyarios deui. Bibi ieu teh buah naon nya? Bararem kieu. Pamirsa sadaya kitu cek anggara teh. Oh, Jang Anggara. Eta mah Jang buah birarungan. Tuh lamun itu Ujang, buah kacandang. Kitu pamirsa cek Nyi Wawat. Pamirsa sadaya kitu jeung kitu wae lumapahna teh eta tiluanana. Pamirsa sadaya nu akhirna jelag-jelegnya eta maksudna mah jeleg beka saung katingali eta saung teh meniliku pisan pamirsa sok sanaos barjeng tina eurih hateupna eta kacidalikuna saungna teh pamirsa. Ketingali pamirsa eta saung teh liku pisan dilingkung ku tatangkalan sampe sareng tangkal hiris pamirsa anu karoneng baruahan. Ritepna kembang hiris seueur bangbara seueur kupu-kupu seueur nyiruan rabeng dina daun hiris pamirsa dina kembang hiris. Katingali di gigireun saung aya batu ageng pas handeupan teh aya legok nya cayan pamirsa meuni herang pisan acai teh istuning mantak pibetaheun pisan pamirsa. Ketingali pamirsa sadaya anggara teh der ka ditu newakan simet nya simet jolad sareng badungkluk. Pamirsa sadaya dupinini sarina sareng Nyi Wawat nuju ngalaan beuti sampe. Ari cilengkeung teh anggara. Nini, Bibi itu tuh aya buah gedang asak, Bibi. Pamirsa anggara bari nunjuk kana buah gedang. Da memang eta buah gedang teh asak pisan. Kitu pamirsa eta anggara teh.